lilinggeran di provinsi yang MPLS ayeuna teh jejerna teh Pancawaluya. Saya pisan para kanca upama ku urang di Surahan Pancawaluya aya 5 anu bakal ngawangun karakter gitu nya. Biasa disebut karakternya da waluya teh ngemu harti walagri nya sehat gitu tah. Tangtosna ge sehat teh lain dengan saukur lahir tapi jeung batina gitu. Jadi Pancawaluya teh aya 5 perkara anu baris jadi panyinekelan pikeun ngalahirkeun jalma anu waluya, mangga pulia gitu nya, sampurna gitu nya. Saujratna, sagemblengna gitu. Waluya teh nya jadi manusia anu sagemblengna. Walagri lahirna katut batina. Pancawaluya urang teh kudu cager pan gitu nu kahiji. Jadi jalma bager gitu nya. Laju bener, pinter jeung singer cenah. Lamun 5 perkara ieu geus kawengku ku jalma nya, jadi jalma anu mangga pulia, anu sagemblengna nya. Bisa disurahan karakter oge nya, ngawangun karakter, ngawangun pribadi gitu para kanca. Ieu oge di jieun lilinggeran tah eta anu Pancawaluya teh gitu ku Dinas Pendidikan Provinsi. Ngemu harti walagri nya sehat gitu tah. Tangtosna ge sehat teh lain dengan saukur lahir tapi jeung batina gitu. Jadi Pancawaluya teh aya 5 perkara anu baris jadi panyinekelan pikeun ngalahirkeun jalma anu waluya, mangga pulia gitu nya, sampurna gitu nya. Saujratna, sagemblengna gitu. Waluya teh nya jadi manusia anu sagemblengna. Walagri lahirna katut batina. Bisa disurahan karakter oge nya, ngawangun karakter, ngawangun pribadi gitu para kanca. Cager heula, laju bager, laju bener, laju pinter, laju singer gitu para kanca. Jadi 5 perkara eta teh bisa jadi pamiangan gitu. Pikeun ngatik barudak. Sehat walagri lahir katut batina. Lamun sehat lahirna, sehat batina jadi jalma waluya gitu nya. Lahir jeung batin bakal jadi jalma anu mangga pulia, sagemblengna gitu tah. Jadi cek bahasa Indonesia mah jadi manusia yang seutuhnya gitu tah para kanca.